Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul Neng Jejeh karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu carita Tatar Sunda teh didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi, para pemirsa YouTube diantos pisan anu teu acan subscribe nanya dina channel anu parantos disayogikeun atuh bilih aya nu hoyong dikintun salam tiasa ngintun bae dina kolom komentar. Dina danget ayeuna ieu dongeng teh lebet kana seri anu ka-14. Sakumaha biasa anu kauninga dina seri anu ka-13 dinten kamari hanca urang teh kapegat dina mangsa medar kaayaan di bumi Jang Wahyu atanapi di bumi Ma Onah teh ya anu harita teh Neng Jejeh dicanaknya ku Jang Wahyu ka bumina saatosna diusir teh ku Juragan Sudira. Nah, kumaha lajengnna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandunganku sadayana pamugi ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Ditanya ku indungna teh Jang Wahyu henteu ngajawab kalah kang heruk bae ret ngareret ka Neng Jejeh anu ngembeng ku Cipanon. Bari tungkul semu bingung atuh ningali kitu teh pok bae Jang Wahyu teh nembal. Mak mugi uninga abdi teh kenging musibat anu kalintang ageungna dina waktos ayeuna teh nuju diriung-riung kabingung ngarandapan kasusahan nu ageung kabina-bina diri abdi katempuhan kuramana Neng Jejeh teh disiksa teu diparios duka kunaon margina nanging abdi teu ngalawan ampun paralun teuing kedah ngalawan kasepuh anu putra anatos nulung ka urang anu sangsara nemawi abdi teh cicing ngiat-ngiat maneh bae tapi sanaos cicing ge keukeuh bae anjeunna teh ka putrana bendu pisan malah harita teh diusir henteu kenging ampun deui. Ta eta pisan dasarna abdi ayeuna dongkap teh sasarengan sareng Neng Jejeh janten anjeunna bingung ka mana nya kedah mios numawi emutan abdi tibatan anclong-anclongan langkung sae ayeuna teh dibantun bae ka dieu ugi emak kauninga sareng nampi ka anjeunna. Jawab Jang Wahyu nyaritana teh dumareuda tina bak pating ku sedih. Ujang boa hidup teh ngalakukeun kasalahan anaking lamun ngalakukeun kasalahan gancang sujud ka sepuhna Neng Jejeh teh supaya henteu kasiku ceuk Ma Onah semu anu reuwas. Ampun Ma, abdi teu ngalakukeun kalepatan teu wararantun teuing abdi teh. Leres Ma, Kang Wahyu mah teu aya pisan kalepatanana. Ieu mah aya nu ngasut bae rupina mah ceuk Neng Jejeh maningali Mbak sarta derek-dek di Neng Jejeh teh nerangkeun anu kaalaman ku manehna. Ma Onah meuni gogodeg tina bakating ku reuwas sarta semu nu handeueul teu lila anjeunna nyaur sorana teh laun pisan kieu popokanana teh. Atuh upami kitu mah saena di dieu bae ngantosan lerna sepuh Neng margi upami ayeuna Neng teh mulih ka bumi bok bilih disiksa deui maklum sepuh anu nuju bendu sareng bilih tepang deui sareng Den Ahmad anu tadi kapun anak rek binasa hayo nyiar gara-gara nu bakal mawa cilaka. Tapi mun aya di dieu masih gana mah bisa tentrem moal aya pancabahya ceuk Ma Onah bari neuteub ari teh ka Neng Jejeh anu harita teh keur ngeluh. Neng Jejeh bungaheun pisan diangkeun ku Ma Onah teh lir nu poek di caangan nu halab-hab manggih cai
anu hujan di payungan cek paribasa kolot ma atupok bae ngawalon sorakna siga nu ngageuri tina bakating ku sedih. Duh emak, nuhun teh teuing abdi diangkeun ku emak. Asa maot hirup deui, abdi bingah liwat saking. Namung teu weleh rumegag margi bilih ngaheurinan ngarepotkeun diri emak. Bilih aya kasingkahkeun, bisi asa kasingkahkeun. Ku ayana diri abdi, tah upami bakal kitu abdi teh moal ngiringan. Jawab Neng Jejeh barisut arte ngusap raraina. Aduh geulis tong hariwang. Mak ikhlas teh. Ikhlas teuing teu aya geuneuk maleukmeuk. Ate mani ridho pisan malah mah osok dilamun. Hayang teuing ka pondokan ku nu geulis nu geus nulung. Ngajayut wiwirang emak henteu bisi ngurus mayit. Ari pek harita sumping siga widadari bae anu diurtus ti langit. Nulungan anu sangsara lah elih sareng anak yang hareupan hiji mayit. Namung engke lamun kulem omat geulis ulah pundung bisi digemrong ku reungit. Di dieu reungit nagaralak uang hiung kawas kapal. Katambi emak mah miskin teu gaduh kanggo panghalang, teu kulambu henteu kasur. Aya oge kasur butut teasna sapertos batu. Tah Neng kedah wayahna meureun bakal nyeri awak. Ari gugah nyeri incok saawak-awak nyeri. Ku emak geus kacipta kitu pibakaleunana teh nu matak deudeuh anaking. Boa-boa moal betah sabab taratuman. Cek maonah bari rurat reret gencang atuhu. Gelenyu Neng Jejeh imut tina bakating ku suka nguping kecap nama onah anu sok rumasaan atuh kasedihan lipur asa boga indung bae sarta pok deui ngawalon bari ngareret Kajang Wahyu. Mak tong ngemut kitu ka abdi mak sadrah abdi mah tumamprah kana papasten jeung meureun atos gurat abdi dina danget ayeuna teh upami mondok di dieu sarta leres saur emak nganggo kasur anu teuah sarta digemrong ku reungit abdi moal aral subaha. Sakitu oge tos untung margi sanaos di kasur kunu kandel sarta empuk ari incok masok aya nya kitu deui di gedong anu buni kabina-bina ari reungit masok aya malah malangkung nalaktak. Mun nyocok teu asa dugi ka teu bisa indit reungit-reungit teh budayut beuteungna pinuh ku getih. Meunang nyeuseub tinu sare nyerotna teh teu karasa. Ceuk Neng Jejeh bari nyarios teu taweleh imut. Jang Wahyu ningali Neng Jejeh teh tos kersaeun deui imut bingahna kaliwat saking. Atena teh muji syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Dina waktu harita teh asa kaparengan pisan bisa ngangken ka Neng Jejeh. Namungan saukur ngangken da teu ngagaduh-gaduh naon-naon pikeun ngahormat tatamu ku sifat katuangan mah. Kulantaran eta pisan Neng Jejeh ngarasa bingung jeung ngareretan ka Nyi Icin pedah henteu tembong-tembong. Atupok maneh teh nanya ka indungna nu ngalamun bari keur nempo kaluar. Nuju nempoan saha mak ari Nyi Icin ka mana? Ceuk Jang Wahyu bari neuteup ka indungna. Nyaeta keur ikhtiar sangueun Ujang. Margi ngadagoan Ujang teu aya bae. Jawab maonah bari ret deui kaburuan. Mak, atuh upami teu aya sangueun mah ngageuleuh bae da ieu aya artos mah. Ceuk Neng Jejeh bari kusiwel kana loketna sarta kop ngabantun artos. Song harita tadi pasihkeun ka maonah anu keur olohok. Maonah henteu nembalan, malah henteu nampanan kalah ret ningali Kajang Wahyu. Siga nu menta tinimbangan atuh Neng Jejeh. Song deui ngasongkeun duitna teh bari pok nyarita kieu bakat ku hayang ditampa. Mak, mangga geura tampi.
margi ieu teh kanggo ngagaleuh tuangeun sadayana. Abdi kedah tuang leueut nya kitu emak sareng Kang Wahyu. Nah nganggo asa teuing emak teh. Ikhlas emak. Ikhlas emak. Abdi mah teu aya pandangan nanaon. Memeh mah onah nampanan harita teh pecenghul Nyi Icin datang, budina teh nguyung pisan. Sabab henteu bebenangan tapi barang suka imah budina jadi marahmai. Sabab geus nyampa Kang Wahyu sasarengan jeung Neng Jeje. Atuh pok Nyi Icin teh ngomong nanya ka anu aya di dinya. Kang Wahyu, tos sumping geuning. Kumaha Kang usaha teh aya hasilna? Ceuk Nyi Icin bari neuteup ka lanceukna. Baroraah kana hasil Icin. Malah duit akang oge aya nu nyopet sadayana oge untung bae aya Neng Jeje di Purwakarta teh. Sarta nulungan ka akang nu akhirna akang bisa balik ka dieu. Jawab Jang Wahyu bari ngusap beungeutna. Aduh, aya nu nyopet Kang. Kumaha atuh urang teh teu gaduh modalnya Kang. Tetela ari modal mah urang teh teu boga Icin. Ngan ukur boga tanaga wungkul ayeuna mah. Malah saenyana mah eta modal teh sesa ngarasanan Abah. Pamasihan ti Neng Jeje teh ya. Matak isin kudu masihanana Icin. Jawab Jang Wahyu bari ngareret harita teh ka Neng Jeje. Nyi Icin, keun bae atuh teu gaduh modal mah. Sugan kapayuna mah gaduh deui. Ari Nyai mulih ti mana? Cik Neng Jeje bari neuteup ka Nyi Icin anu ngaharuk semunu susah. Rumawi Neng, wangsul ikhtiar abdi teh. Namung teu hasil deui maklum. Anu sangsara matara aya nu percaya geuning. Kumaha kanggo tuang emaknya? Sareng kumaha kanggo nyungguhan Neng deui. Keun bae atuh Nyi Icin. Tong janten pikiran malah cece mah geus masihkeun artos ka emak teh. Mung anjeunna teu keur saeun nampi isineun rupina mah. Numawi jung atuh ku Nyi Icin geura balanjakeun. Tak ieu artosna mah. Ceuk Neng Jeje bari song harita teh ngasongkeun eta duit ka Nyi Icin. Nyi Icin teu kaleked eta duit teh ditarima sarta manehna jung indit rek meuli anu perlu. Kadaharan sareng beas atuh mah onah olohok neuleuh polah anakna teh. Sarta pok manehna ngomong siga nu eraeun pisan. Nyai, make jeung ditarima sagala isin atuh ku Neng. Mani sababaraha kali nulungan ka urang teh. Sawios atuh mah dari doeun Neng Jeje mah. Malaur nambutan taya nu mere. Mending ieu we nu masihan. Lepat upami teu ditampi teh. Sanes kitu nya Neng. Ceuk Nyi Icin bari melong harita teh ka Neng Jeje. Nya Nyai, geura jung bae atuh angguran mah balanjakeun. Hawatos ku emak. Boa atos palai tuang ayeuna teh. Jawab Neng Jeje bari imut pedah Nyi Icin mah sonagar pisan. Nyi Icin teu loba omong leos manehna kaluar hatena bungaheun pisan. Keur mamanehna teh lapar tita tadi can barang hakan. Ari ayeuna gorehel aya milik gampang pisan nu matak atoheun pisan jol-jol ditarima bae. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, beurang kaganti ku peuting Nyi Icin sareng emakna harita teh keur popolah. Nyangu jeung ngagoreng lauk meunang balanjang Nyi Icin. Ari Jang Wahyu mangobrol jeung Neng Jeje uplek pisan mecahkeun soal. Manehna kudu kumaha akalna sangkan ramakna teu bendu. Kang, kumaha atuh urang teh nya Kang? Ceuk Neng Jeje mani ngalimba. Sumuhu Neng, munggah ing emutan engkang mah. Saawon-awonna bapa moal kitu-kitu teuing.
margi aya paribasa sagalak-galak na macan moal ngahakan anakna. Ieu ge kitu pisan bahwa ayeuna anjeunna manahna tos lilir deui. Kaduhungeun ku polahna geus wantun nyiksa ka urang kalawan henteu mariksa siga teu aya jeujehan pisan. Eta teh bakat ku bendu bisa teuing ngagosokna Den Ahmad sareng sileunyai teh mitenah ka diri urang pangpang nangewa ka engkang. Margi ceuk pandangan engkang teh teu pantes pisan kumawantun sasarengan sareng isti terpelajar sifatna salira eneng. Ku engkang oge karaos ningnangna upami leumpang sasarengan sareng eneng. Margi aya dua rupi anu sigah henteu sami pandanganna ti umum sareng laku lampah urang. Margi urang bebas pisan dina campur gaul urang ari dina kaayaan upami disidik-sidik istuning patonggong-tonggong. Kaayaan diri eneng syarat sorot mani obroy tandana istri utami. Henteu pantes sasarengan sareng engkang nu kuleuheu ditinggal anggoan engkang sanaos bersih oge da puguh atos barelel. Ditinggali tina rupi da puguh engkang ti kampung keur awon rupi teh dusun. Ujalaran eta pisan kanggo ngahindarkeun sepuh miciceb ka diri eneng kapaksa diri engkang teh ulah wantun sasarengan. Komo sapertos tadi lir adi jeung lanceuk bae. Malah ku panyangka batur disebat jeung kabogohna da buktos tuang rama nyangka anu lain-lain. Ayeuna mah atos ngartos nemawi teu aya deui pikeun akal diri urang. Sangkan eneng teu sarusut awon sareng ibu rama. Engkang teh hoyong blak-blakan nerangkeun nu saleresna. Tinggawitan engkang tepang kenal ka salira eneng. Waktos milaripun adi kasarung ka bumi eneng dugikeun ka kenal pisan. Sarta henteu pisah deui dugi ka waktos ieu mah. Rupina mah engkang blak-blakan ka tuang rama piraku sugan anjeunna teu ngartos nu saleresna. Margi anjeunna teh yakin hiji jalmi terpelajar sareng asak jeujehan moal getas harupateun ari waktos tadi bendu pinter teuing nu ngasutna rupina. Nanging panuhun ti engkang eneng ulah lepat paham. Engkang nyarios kitu teh mung sakadar pamandangan teu maksad ngaleuliwihi kana pamandangan eneng. Margi tina soal ieu eneng nu bakal nyorangna sareng bakal ngaraosna. Ceuk Jang Wahyu bari neuteup ka Neng Jejeh anu pameunteuna atra kasorot ku lampu cempor geulisna teh liwat saking. Keur Neng Jejeh bingung ari bieu ka kupingna Jang Wahyu siga rek tega make rek terang-terangan ka sepuhna rek balaka. Yen anjeunna sasarengan teu aya maksadna naon atuh nyel timbul hatena nyangka anu lain-lain. Wajang Wahyu teh ka manehna teu bogoheun atuh kapaksa ngawalon sorana teh dumaruda. Sadayana cariosan nu bieu ti diri engkang. Ku abdi kahartos pisan. Abdi ngahaturkeun nuhun sanaos nampina sedih. Margi lepat ti panyangka anu ditungkus di ku hate. Ceuk sangkaan diri abdi engkang teh hiji satria sanaos sodalan kampung tapi tedak ti pandita. Namung ari dina bukti na miyuni hayam kabiri geuning engkang teh ngeplek jawer ngandar jangjang bet ngeok memeh dipacok. Jiwa engkang teu kiat bet kawon ku tukang gosok, tukang fitnah, tukang jail. Abdi mah teu nyangka pisan engkang teh bet pondok harapan. Anas abdi ngajagokeun pikeun pamuntangan abdi titip diri sang-sang badan. Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedap. Haturan ka sadayana nu masih kene manco dina channel dongeng Mang Aa, khususna dongeng Neng Jejeh ieu nya. Nah, beuki rame ieu cariosna nya. Aya sileunya Den Ahmad.
Aturan kasadayana para wargi mitra kaum dangu sadayana nu masih mikalandep kana dongeng Sunda, urang Soreang, urang Ciwidey, urang Pangalengan, Bojong Soang, Ibun, Majalaya, Cileunyi, ge ka urang Sumedang, urang Tasik, urang Garut nya, urang Karawang, urang Jakarta. Sakali deui wilujeng boboran siam sabadana urang ngalaksanakeun ibadah saum nya pada wargi mitra kaum dangu sadayana pamugi bae. Sakali deui sadayana anu ngadongeng, anu ngadangukeun dongeng khususna dina channel dongeng Mang A ieu. Sadayana sing sehat wal afiat, sehat lahir tumekaning batin, salawasna aya dina ginanjar kawilujengan dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh dina danget ayeuna mah panginten Mang Aa moal tiasa ngabesen hiji-hijinya. Moal tiasa ngabesen hiji-hiji dikumkeun bae ka sadayana anu micinta kana carita Tatar Sunda. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun bae dongeng. Keur maneng jejeh teh bingung ari bieu ka kupingna jang wahyu sigarek tega make rek terus terang-terangan ka sepuhna rek balaka. Yen anjeuna sasarengan teh teu aya maksudna naon atuh nyel timbul hatena nyangka nu lain-lain. Buah-buah jang wahyu teh ka manehna teu bogoheun atuh kapaksa ngawalon sorana teh dumareuda. Sanajan cariosan nu bieu ti diri engkang ku abdi kahartos pisan Kang. Abdi ngahaturkeun nuhun. Sanaos nampina oge sedih. Margi lepati panyangka anu ditungkus ku hate. Ceuk sangkaan diri abdi engkang teh hiji satria sanaos wedalan kampung tapi tedak ti pandita. Namung ari dina bukti nami yuni hayam kabiri geuning. Ngeplek jawer ngandar jangjang bet ngeok memeh dipacok jiwa engkang teu kiat bet kawon kuno tukang gosok tukang fitnah tukang jail abdi mah teu nyangka pisan engkang teh bet pondok harapan anas abdi ngajagokeun pikeun pamuntangan abdi titip diri sang badan mun engkang terang-terangan kapun Bapak bade terang-terangan kapun Bapak teh nyarios masrahkeun diri sim abdi yen teu ngaboga-boga dharma tepang sasarengan teu aya maksud nu tangtu dina lebet hate engkang janten engkang mah mung kenal ukur dina cariosan teu ngait kana ati abdi ngaraos hanjakal sing horeng teh diri abdi miasih lahir jeung batin ngan abdi bae sorangan ku engkang mah teu disambut nu disambut lahir wungkul batin mah disapirakeun engkang teh teu sangka teuing hutan manah engkang teh kitu geuning abdi asa kaleungitan anu bakal bela pati ti dunya teu dugi ka akhirat alasan engkang telepat sareng teu benten pisan sareng ucap anu sering disaurkeun yen jalmi aya nu unggul anging Gusti nu Maha Suci malah nu kagungan unggul kitu sasauran engkang teh tapi ayeuna buktosna geuning engkang siga mangmang kana ucapan sorangan teh
engkang keukeuh ngarendahkeun kana pangaboga engkang sapedah waktos ayeuna liuk eueuh ragap taya sesah ku beas sajuntang pakaian engkang barelel mun dagang teu aya modal atuh ieu teh atuh teu bisa usaha pikeun milarian nafkah tah kaayaan kitu teh dibandingkeun sareng abdi anu ceuk pandangan engkang abdi teh istri anu sugih sarta seueur raja kaya pandangan engkang kitu teh lepatna kabina-bina engkang bet siga nu kira ngartos bet kalah ngagulkeun batur anu cantang tos luhurna ari dirina ku anjeun kalah hayo dipoyokan atuh abdi nu ngupingkeun sedihna kabina-bina margi pikeun diri abdi ka engkang teh ngamulyakeun teu benten ti Gusti Allah ngamulyakeun ka makhlukna saupami diri engkang bade unjukan ka apa blak-blakan jeung terus terang abdi mah teu kaabotan engkang dahakna engkang nyalira tapi lamun engkang keukeuh rek ngabatas campur gaul antara engkang sareng abdi lantaran pandangan hirup abdi kaya engkang miskin kata mah abdi rek nolak langkung sae dinten enjing abdi mah sorangan bae teu kedah dianteur-anteur pikeun abdi alim pisah sasarengan sareng engkang sabab hate teh percaya antara engkang jeung abdi aya patali batin engkang nyaah abdi deudeuh jeung hayang silih belaan tapi dina buktos nama engkang ayeuna kasoran kasilih ku jalmi dengki pasrah kanu rek binasa ngabunuh kahayang urang nu jadi kulit jeung daging itu ceuk emutan abdi mah duka emutan engkang mah janten lamun engkang nolak sasarengan sareng abdi dianggapna ku abdi mah hinaan anu pangageungna margi pikeun diri abdi gaduh paninggal pamilih teu perlu digeugeuikeun da abdi atos dewasa bebas kanggo abdi campur milih-milih pibatureun anu ngahargaan abdi cenah eta indung bapa lamun ngalarang ka abdi ku abdi ditampi pisan tapi abdi hoyong terang alasan anu salaresna ulah janji nuding bae abong-abong indung bapa kawasa ngurus anakna kitu kieu kedah nurut kana kahoyong anjeunna eta teh leres kacida upami abdi alit mah tapi sanggeus dewasa mah carana teh lain deui henteu kenging nyasamikeun sareng abdi nuju alit sanaos abdi kasepuh tetep bae abdi nyaah engkang nemawi dinten enjing mah abdi bade hoyong ngadeuheusan sarta rek ngajak badanten yen anu saleresna mah engkang teu gaduh lepat anu yakin sidik lepat masih leunyai sareng Den Ahmad tah engke dasarna eta nemawi abdi mah keukeuh hayang ngunjulkeun engkang teh sangkan apa ka engkang teh percaya sareng nyaaheun teu benten ti diri abdi nyaahna ka diri engkang teh saupami engkang wantun madep kapun bapa bari ngagaduhan manah sareng anjeunna satata wantun lantaran teu salah harga diri engkang angkat ku diri engkang ku anjeun margi tetep ceuk papatah ngahargaan diri batur eta teh sami hartosna jeung ngahargaan diri sorangan nemawi engkang sing wantun pek hargaan diri apa teh sami hartosna sareng ngahargaan engkang lamun apa teu malire eta teh sami hartosna teu malire ka anjeunna jawab Neng Jejeh siga nu bendu harita teh Jang Wahyu meningahulang ngupingkeun anu nyarios sigana pertentang pisan malah mama onah oge jeung nyiicin silih pelong hatena ratug dagdigdug sok sieun Neng Jejeh bendu sabab sidikna basana saolah-olah nyeukseukkan semunu keheul ka Jang Wahyu anu ngahinakeun maneh tapi ari lila-lila dipikir-pikir beuki kapikir cariosan Neng Jejeh teh asana teh bener pisan teu perlu keueung jeung sieun
itu saha ieu saha make kudu wegah asal neng jejeh bae wani nyarioskeunana atuh jang wahyu teh imut sarta gancang harita teh ngawaleran neng saupami euleuh waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos saeb cag urang tunda heula ieu dongeng neng jejeh dina seri anu ka 14 ieu insyaallah urang teraskeun deui dina seri anu salajengna sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.